Astagfirullah, budak kata sih. Nah udah mana kenagahan teu dan urusan mana ieu mah? Naon siti saya iluan wae, ieu mah dan urusan sia, urusan aing ieu mah. Iluan wae sia we. Aja bisa bodo amat. Heuh, Mas Abang ngabur. Ih, marki sia nelponan aing bae sia nak ngecutan aing bae geus mau bahas deh bodo amat. Tuh kacau ya. Udah bikang ngambak dari kamar teangkeun ku aing ka imana ieu. Di sisi mana cina aku manep beli sebelah tapi wae. Yang pernah kayak mana? Siti. Nah, Siti. Sia aku main beli sebelah. Lah aing mah keparu sih sia be mabur. Sia mah gitu amat aku main jadi. Kamana deh ya indek ngalah sulu. Geus kabeh ditu mah jaro we suluna ge. Nyoing kabeh ditu mah karep. Ah, aya pangkung ya ku aing di dieu na mah ala lain. Ieu bedogna, anggar lah nu penting mah ku aing menang sulu. Balik. Emang ginang gitu tadi tangan gitu. Anu sacenah. Sana berapa laki Aing di sana dia. bro. Naon? Ya pernah aing ya. Henteu. Salah paham kata mah henteu. Mau bisa. Nah. Astagfirullah, gimana ieu? Tanggal sakit. Aya bikang bawa bidadari ya di dieu di saung aing. Tangkeun ku aing. Ku panas-panas teh ngepoe mah haroda. Neng, kena di dia. Bergelis kebon. Awe-awe sasarangan di dia. Bukan sah di dia. Tundungan sasa, Indonesia. Lah sasarangan awe-awe di dia. Teu sian gitu. Itu makanya baturan dia ici. Nek nah neng baturan sia. Malah papang jeung awe sasaranganan. Sok adang ka aing nah, sok aya ngobrol bae. Nah, ini lembung. Eta tunda dulu aja, aing sering kagebug sia. Oh, ku aing dituna di dia. Geus ya dia gidinya. Cih, menang awewe. Aing ngaranna saha? Neng ngaranna saha? Ida, Ida urang mana? orang ngego kanker. Lah aing lego kanser ka di ka kebon ieu. Arek naon? Atau ada kalasa aja aing meureun narek dagu jeung dangder. Lah aing mah curi ka siap baru ketemuan doang ya jeung aki-aki. Ngaur sia mah ngomongna. Iya tuh masalah aku ngaur. Jai sasarangan bae masuk ketemuan di kebon. Nah, aing ketemu aja sa aing mah kapanggih na jeung sia. Atuh berarti jeung urang ketemuan lah. Eh, Engke mana kulin engke mah sia lah. emang enggak. Serius aing mah yo. Ulin bayang ke lewat ka ditu tuh kadinya turun ke. Pokoknya aku ditanya ke ngaranna Ida, lain si Edi. Oh, tanyakeun be. Neng daripada di sorangan mending balik ayo lah. Ayo rek balik main Indonesia. Atuh ayo.
Bawa-bawakan sulu. Ogah. Ai sia, pangkuain sia diantar balik. Paling awewe. Dia lelaki. Ada baik wae mah. Ayo balik. Kasih mana sih Omat? Mau awek gitu sih ya? Aing ngaras suluh ke kebon. Ang awewe aing di saung aing, geus koe dayakan balik. Sia. Ulah gitu. Lagi tuh kumaha sih ya? Kumaha aing be? Karunya aing awewe di saung sasaranganan. Asa aing balik ya ulang alangan aing. Ayo neng balik neng. Sia, maksa mau awek karuyuk. Kumaha aing be? Nih dua kabok. Jangan pemali, pokoknya dalam kebutuhan. Ih nanya ge ulah mau apa nanya ge kabok wes bawa kabok apa aja. Atuh orang kebutuhan jeung bapak. Ih, aing kabapa deui. Kita emosional mencan bawa kabok kurang ngarek. Iyalah kan neng ge. Boga rasa ieu. Pokoknya nama rasa lope-lope aing